Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng emang di halet moyan. Bade ngalajengkeun carios tepang beberapa mana eta si ronyok anu kalima. Itu haturan jeung enjing kanggo Kang Adi Sanjaya, Kang Tiar, Kang Yudi, Kang Asep, Dalapan Asep, kum we sadayana jadi wiji-wiji teka kantun ka Kang Momon, Kang Lili Tofu, Kang Dandang Nur Jalal, sareng seueur-seueur deui baraya emang menuju darama nginten macul di sawah masing-masing. Cak suang tunda lalampahan yang permana sakalawarga anu geus meunang katugenangan alatan silayung nu jadi domba jaluna encar ti kandang. Ayeuna suang malikan deui kaayaan komplotan rampok nu dijajadukan ku si bewok. Sabuat maranehna keur ngajorag tempat Kibuyut jeung anak buahna nyaeta si Gombar, Ija jeung si Jagur. Maranehna laleumpang bari mawa layon nyaeta layon si Jagur teh anu geus eueuh nyawaan kaleuweung sancang. Sanggeus layon dikurupkeun, komplotan begal nu dipikasieun teh tinggal di luar. Kapilu begal caricing dina sisi guha. Sora manuk rarecet, sora kakayon tingkarket. Sora curug ngaguruh bangun ku meupus ke eta kaayaan. Pok si bewok cumarita bari ngabedega. Sorana ngagrem pinuh murka. Sorot panona seukeut ular giler. Reet kasih Gombar, reet kasih Ija nu keur ngareluk tungkul. Lir bueuh menang mabuk diuk dina batu. Carana mah sebangkar komplotan urang teh. Moal bisa deui ngabegal ka pilemuran. Maha ba? Mun urang kadayeuh Manunjaya, ceuna rek aya sayembara. Saha nu jadi lalaki langit, lalanang jagat dina pasanggiri adu jajaten bakal diangkat jadi centeng ku Walanda. Si Gombar ngawani-wanikeun ngomong. Ari lain jika zaman lieu deuleu. Apan si Jalu ge geus modal alatan gadabah anakna Babah Liong. Tangtuna oge Babah Liong teh ngalaporkeun kejadian ka officer Walanda. Jadi kami kabehan teh jadi buron dulu. Si mewok muncereng. Kieu we Pak. Ayeuna mah suang kieu. Incer wae lembut murada saeutik pangeusina. Ewakan mojang-mojangna keur batur urang di dieu. Ija mairan. Calakan ilaing euy. Si bewok barinya kakak bari ngusapan janggotna. Sabab keur Gunung Catur aya nu ngolebat tina tangkal mahoni make lawon sarwa emas. Kurang. Awak ki bewok ngejaulan di luhur tuluy rag-rag kana lemah.
Ija jeung si Gombar cukcek kana bedogna. Bet. Eta bedog jeung hariung kana awak Ki Gagak. Hi. Ya. Tapi eta bedog teu kera-kera acan, estuni jiga ligasan karet, teu cecel teu bocel eta kaki teh. Kulitna waduk pisan. Hiuk deui. Dika eta nuduhan kecapean haruha hareho ki bewok buat bedogna. Aduh. Eta bedog teh kera-kera esung jiga nu nigasan karet. Blesat. Alena ngajeleng bari nigasan bedog nu diarahkeun gelap. Diaranan si gelap kapar kena beung eta aki-aki. 9. Naon atuh? Jalma atawa jurig? Masieun saeutik oge. Tong diaranan si bewok deuleu, tukang bobok, tukang tarok, tukang muka-mukakeun anrok. Ari sieun keneh maku jurig. Mana ku dawek dicacak geurang. Jurig. Kaluar si Aiwan Ima. Si bewok sompral sumbar. Nu ngolebat bieu asup kana jero guha tonggohon eta gundukan batu. Beri deui. Si bewok marintah kadua anak buahna. Katilu begal teh langsung naikkan eta pasir. Tet aya gua leutik nu hieum ku areuy. Blus asup ka sampak aya jalma keur tatapa di eta guha. Keur sila sidakep dina luhur batu. Kaluar sia. Cek si Gombar ngagorowok tina bibir guha. Gancang sia kaluar, bisi ditengor ke batu. Cek si Ija Maira. Si bewok memang bedog di luar. Telila aya jalma make baju pangsi warna emas teh ngurumuy keluar. Lalaki tengah tubuh begang kumisan, janggot jeung bukna panjang tapi cetuk buis. Rek naon atuh ngaganggu wae anu keur tapa. Cek eta si Aki bari jeung kulutus. Saha ari kilaing kisilap? Cek si bewok bari morongos. Mun percaya mah kaula teh nu diaranan Ki Gagak Emas nu keur tatapa di tempat-tempatan. Rek aya naon ngaganggu ka dewek? Yo, dengekeun Ki Gagak. Ewek nu ngabogaan di tempat-tempatan. Kaluar siap pindah ka leuweung sejen. Si bewok nundung eta aki-aki. Nah, hatu salah gitu. Arek oge kaula nu ngusir Arandika. Eta aki-aki teh kalah kaseuri bangun ngaleceh. Campos ya ka dewek. Serang euy. Si bewok marentah kadua baturna. Acan oge nepi ka panarajang eta tilu bega. Ki Gagak Emas ngajeblakeun leungeun ka hareup. Aku balukarna eta tilu bega jiga nu kasatrum ting jarengkang. Pedog lalu gas pating arat celeng. Si bewok asa penasaran karena kesakten eta aki-aki sapergut we manehna rajang kitu kan. Beureup-na nu sagede kalapa dilelempeng kana sirah Ki Gagak. Acan oge antel awak Ki bewok jiga nu aya nu macengkeun.